Bismillahirrahmanirrahim. Pamimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi sholati syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segitulah. Wa mimma jeung eta tetep tina setengahna perkara. Wa mimma mangka eta tetep tina setengahna perkara yajibu an wajib ilmuhu nganyahukeunana wa i'tiqaduhu jeung nekadkeunana ieu perkara ilmuhu nganyahokeunana perkara wa i'tiqaduhu jeung nekadkeunana perkara mutlaqan halna mutlak wa nutqu jeung ngucapkeunana wa nutqu jeung ngucapkeunana bihi kana eta perkara bihi kana eta perkara fil hali dina waktu harita fil hali dina waktu harita in kana lamun aya eta anu ngomong in kana lamun aya eta jalma tegasna anu ngomong kayak di luhur diterangkeun kafiron eta kafir kafiron eta kafir wa illa jeung lamun teu aya kafiron lamun teu aya kafir maksudna lamun teu kafir jelemana gitu papi sholati mangka ngucapkeunana dina salat wungkul asyahadatani karena dua kalimat syahadat wahuma jeung ari eta syahadatani teh dua kalimat syahadat nyata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu eta nyak si abdi an sanyana kalakuan jeung tingkah la ilaha teu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah wasadu jeung nyak siap di anna muhammadan kana sanyana kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta utusan Allah. Di dieu nerangkeun aya perkara nu mana ieu perkara lamun lir ibaratkeun aya hiji kawajiban atau kasampurnaan kawajiban. Ya. Misal sampurna kawajiban teh misal nilaina 100. Misalna teh 100, pulna teh misal sampurna misalnya. Tah ku ieu perkara mah hiji tapi ngasupkeun karena kewajiban anu 50 teh tina 100 bahkan ieu perkara ngajadikeun ditampakna jeung heuteuna amal-amalan gitu li ibarat tadi teh hiji kewajiban teh nilai teh kabeh kewajiban teh nilaina 100 tah ieu mah setengahna ku hiji perkara tina 100 eta teh naon wajib nganyahokeunana ma'rifatuhu tegasna nganyahokeunana ieu perkara jeung nekadkeunana jeung ngabogakeun patekadan kayakinan kana ieu perkara bil qalbi kunaon ku hate pagaweanana ieu perkara teh nu setengahna kawajiban teh mutlaqan halna mutlak tegasna teu meunang ditawar mutlak teh teu meunang henteu
secara mutlak, secara sampurna kudu ngalakonan jeung kudu nganyahokeun jeung kudu boga patekadan ieu perkara teh secara mutlak teu meunang ditawar. Aepi salati tegasna dina keur jero salat oge sarua ieu teh teu meunang henteu kudu aya ieu perkara dina waktu salat urang ieu. Wa ghairiha jeung saliantina salat. Naon ieu teh anu perkara setengahna kewajiban teh hampir kana setengah kewajiban teh nyaeta kalimah dua syahadat. Tadi disebutkeun ieu kalimah dua syahadat oge saking istimewana, saking matak dijadikeun kewajiban hampir setengahna kewajiban. Tadi disebutkeun amal-amalan oge lamun teu make ieu mah moal ditampa. Punten-punten seperti jelema anu lain ti Islam, jelema kafir erek agama Kristena, Hinduna, Budana jeung lain sajabina. Eceuk agama urang manehanana osok sedekah jeung lain sajabina loba kan amal-amalan teh. Akan tetapi karena manehanana tidak memenuhi setengah kewajiban anu dua kalimah syahadat teh tadi, karena agamana sejen akhirna angger erek sakumaha manehanana mere sedekah gedena atau mere sedekah ka jelema Islam sekalipun salama manehanana henteu ngucapkeun dua kalimah syahadat eta angger ditampa ku Allah jeung moal jadi kahadean keur manehanana engke di akhirat moal. Da sabab tidak memenuhi anu tadi teh setengahna kewajiban sebagai orang mukallaf. Anu sawarehna kan dibagi-bagi deui ku narima hukum jeung lain sajabina ieu. Tah ieu mah setengahna ieu. Dua kalimah syahadat. Keur jelema muslim ieu sarua kos kitu dua kalimah syahadat ieu teh naon ngaranna teh dina waktu salat teu meunang henteu mutlak. Kudu aya. Erek ucapan syahadatna teh di hareup ding ai pita sahudi tegasna dina maca tahiyat lamun dina salat ceuk secara dohirna nalikana salat sok teu meunang henteu kan kudu aya eta tah waktu tasahud syahadatan teh beh ditueunana maksudna kumaha lain saukur ucapan nalikana keur salat nyaksi teh tapi make rasa jeung keyakinan orang teh bener-bener nyaksen ibadah ka Allah jeung nuturkeun ajaranana Kanjeng Nabina Allah nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kudu ngabogaan rasa kos kitu beh ditueunna mah sajabi ti ucapan dina waktu tasahud. Jeung nganyahokeunana kudu ditemenang teu maksud bimakna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teh nganyahokeun secara sabener-benerna sehingga hati orang yakin bahwa teu aya di pangeran kecuali Allah. Mata kalimat nage ahad. Ningsnya kalimat nage Allah mah esa tunggal ahad hiji. Lamun orang maca dina ilmu matematika kos kieu. Sabaraha jumlah anu bisa ngahasilkeun ku hiji. Ejeung dina jumlah-jumlah eta naon ngaranna teh bakal kakeunaan ku perhetanganana, aya perhetangan. Maksudna kumaha? Ente apal ari nominal 2 sabaraha tambah sabaraha? Hiji tambah hiji. Nominal 10 kabehanana ti 2 tepi ka 100 tepi ka 1000 bahkan tepi ka miliar bisa diperhetangkeun kan antara sabaraha tambah sabaraha sabaraha tambah sabaraha. Tapi lamun hiji sabaraha tambah sabaraha yang bisa jadi hiji. Aweuh kan tah pangeran ge kos kitu. Matak Allah mah hiji tah justru tina hiji ngaciptakeun kan sabaraha nominal angka kan.
tina hiji keesaan Allah, tina hiji bahwa Allah anu sahiji, akhirna tina hiji eta Allah ngadamel makhluk. Kan ku anjeunna nyalira ngadamel alam dunia, ngadamel malaikat, ngadamel utek tongo walang taga kabeh nu aya di alam dunia saisina, nu aya di langit saisina, tina naon, tina Allah anu hiji. Matak nah pangerana orang Islam cenah eubeut hiji, henteu dua, henteu tilu. Da lamun tinu dua jeung tinu tilu asa henteu yakin. Da dua jeung tilu mah cikere teh ya. Dua sabaraha tambah sabaraha aya bisa diperbandingkan. Matak ahad teh teu bisa disarwakeun, saking teu bisa disarwakeun kan teu kapanggi eta hiji teh sabaraha tambah sabaraha kan tah ongkos kitu. Matak sing ya yakin eta sebagian teori lah ngamaripatkeunana nganyahokeunana ka Allah perlu kuriadohanana kusuluk ku bertoriko hayang kapanggihna teh aya tata carana, aya torikohna loba tambah ke ngadongeng bab torikoh mah nganyahokeun ka Allah. Nganu penting nganyahokeunana tinu dasar heula dat sifat asma af'alna. Jeung bertekad ngayakinkeun bil qalbi ku hate bahwa teu aya di pangeran kecuali Allah. Loh jeung ngayakinkeun siyakin-yakinna bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ulah ngajadikeun Muhammad pangeran anjeun. Tapi Muhammad mah utusan Allah. Ulah dijadikeun pangeran. Tapi kanjeng Nabi Muhammad teh utusan anu mawari salah ieu agama. Mahabbah kudu, ngahormat kudu, mencintai kudu ka mantenna dengan catatan ngabogaan batasan. Ulah nepi ka mengkultuskan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan sakitu hungkul. Erek sakumaha anjeun cintana ka kanjeng Nabi Muhammad silahkan. Erek carana kumaha wae silahkan. Ngan kade dina hate ulah ngabogaan keyakinan bahwa kanjeng Nabi Muhammad teh pangeran sakitu hungkul. Nah, aya batasanana. Sebab ceuk kanjeng Nabi dina keterangan geuning sok anjeun cinta ke kami, sok anjeun memuji kami, terserah kumaha anjeun. Asal catatan ulah jiga Bani Israil anu ngajadikeun Nabi Isa pangeranna. Gitu. Ulah tepi kaki ceuk kanjengna saking cintana maneh ngabogaan keyakinan bahwa urang teh pangeran maneh kitu ceuk lam. Ulah tepi ka kitu. Cinta kumaha implementasina jeung lain sajeuna silah. Ente cinta mabok cinta ka Nabi Muhammad silakan. Ngan asal dina hate kayakinan ieu pagawean hate. Ulang mengkultuskan seperti kitu. Eta mah pagawean hate nanya. Mutlakon secara mutlak ieu dua kalimat syahadat teu meunang teu jeung teu meunang ditawar ngamaripatkeunana jeung nganyahokeunana. Mata seorang ulama ke pasti bakal dipenta pertanggungjawaban. Hei maneh meureun ulama pawaris kami langsung disidang lagi ku kanjeng Nabi. Dikamanakeun umat kami? Apakah ku maneh teh diarahkeun kana dunya atau diwawuhkeun langsung ka Allah bakal? Nya beurang. Kudu teh tugas nganyahokeun tepi ka Allah. Seorang jelema nu ngarti nu nyaho. Episode wa ghairi hajeng salian tina salat sajabi tina salat tadi ku lisan jeung kurasa dina salian ti dinya oge erek puasana erek bermuamalahna erek dina hal-hal nu lainna dina bab pagawean manusia ilaharna ulah tepi kalepas tina ieu perkara itu maksudna lain eker macu tuluy we matneh teh ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah erek itu diwirikeun terjadi masalah ngan anu leuwih penting makena lain ngucapna kitu kana syahadat makena kana ngucap makena syahadat lain ngucapna syahadat nu penting mah kos kitu. Jadi nalikana maksud syahadatan itu anu cikeneh
Kewajiban nganyahokeunana jeung nekadkeunana nyaeta ku hate halna ieu teh mutlak teu meunang ditawar ke setiap muslim. Ieu sahadat teu meunang lepas nalikana keur salat atau nu lainna. Maksudna migawena lain saukur ngucapna gitu. Kumaha cara contona nalikana erek nyeun kasalahan atau kagorengan kan geus nyaksi tah ide pagarewati Gusti Allah kan Allah teh kumaha maha uninga sagalana aya pangenjet teh sebagian implementasi tina nyaksena gitu. Ka makhluk Allah henteu main ngahinakeun, ka makhluk Allah henteu main ngarendahkeun, ka makhluk Allah henteu main ngadolimi sababnya ho tap implementasi di antawisna sahadat sababnya ho kitu-kitu oge aya nu kagunganana gitu dina kahirupannya dina pagawean. Jadi moal sangeunahna nganyenyeri, moal sangeunahna ngadolimi, moal sangeunahna ngarendahkeun. Rendah so teh cek kacamata manusia kan teu apal cek Allah. Kos gitu. Eta sebagian lah secara gamblang secara umumna kos gitu. Terus wanutku bihi fil hali in kana kafiron lamun keur jelema kafir keur jelema anu can asup Islam tah hayang asup Islam kudu terpenuhi heula ieu anu setengah kewajiban taya nyata ngucapkeun dua kalimat syahadat. Mana cenah wanutku bihi jeung kudu ngucapkeun jeung kana ngucapkeunana bihi kana ieu perkara maksudna kana dua kalimat syahadat ya bil lisani kulisan pil hali dina waktu harita aya hadal waqti tegasna dina waktu dina ieu waktu in kana lamun aya ieu jalma ieu anu ngomong aya nautiq tegasna anu ngomong kafirun eta jalma kafir geus mukalaf tapi baheulana kafir terus hayang cek paribasana eling ku Allah dibere hidayah tak kudu teu meunang henteu ngucapkeunana heula kana dua kalimat saha ai aslian tegasna kafir anu asli aumur tadan atawa jelema anu murtad hayang asup hayang Islam deui anggar mimitina Islam terus keluar ti Islam hayang asup deui anggar we kudu ngucap deui geus beres ti dinya geus asup mah tah tinggal we tina tadi teh tina keur salat tina ngalakukan lain hadirkeun eta dua kalimah ku pagawean geus asup Islam mah tapi lamun can kudu kudu non kudu ngucapkeun heula lamun can asup Islam mah. Wa illa jeung lamun teu kafir tuh tadi dimimiti di awal jeung lamun teu kafir ieu jelema teh bi ankana musliman tegasna ieu jelema teh Islam tapi salat mangka cukup dina salat wungkul saukur cukup kitu dina salat aya pita sahudi tegasna dina tasyahud syahadat tadi kana dua syahadat. Mana wahuma nyari kalau sama jeung ari dua kalimat syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Geus pada uninga lah eta mah maksudna jeung artina. Mudah-mudahan bermanfaat.